merah atau musuh benang merah atau jadi kosmet. Itu salah deh kayak deh. Biasanya tak ayah nugi, nah ayah nabi jadi ayah nugi deh. Ayo pada gantosan mendalang. Mohon kumaha panitia Jal Aldi punten aya informasi kaitan Bapak Dalang. Bapak punten. Ieu teh nuju perayaan 17 Agustus. Taku hal eta pangitung punten pisan gitu Bapak lungsur heula. Kan taruh dari ka mana kita jadi abdi dalam. Aya dalang atur. Manya dalang kitu. Lain panitia teu salah ieu teh. Salah sih salah. Moal Konfirmasi coba ka panitia. Jadi rada bingung urang Bapak sakali punten. Ya. Ya bisi non emosi. Kan taruh pada ka mana atuh? Bapak teh bade ka mana atuh? Abdi dalang. Dalang. Aya dalang kitu. Loba tatoan. Lain ari dalang ari dina ieu na. Loba tatoan kitu. Publik Segala diterap. diterapkeun naon. Jadi aya publik edan. Ieu teh pangkat waktosnya dalang di Eropa. Ieu dalang pangkatna ieu. Asa bingung. Lain baru kata dalang sarua jeung tentara aya pangkatan. Dalang eta ka kencana. Kumaha atuh kumaha ieu teh? Jika taruh ciri-ciri usir. Biasanya dalang mah sok nyana ku gunungan atau nepi cepat. Dalang kitu. Oh heueuh. Lu kumaha cempalana coba nangtung? Kan harus kan eta cempalan.
tuh cepat. Kepalanya hilang. Oh eta. Oh eta cempala teh. Api masih api atuh. Sok ngambil lah. Pecah. Bisi dalang nyamar. Bisi dalang nyamar petel heula. Anda sudah merusak tatanan kehidupan wayang. Silahkan jalannya ke sana. Biasanya kabel itu. Jalan kali itu untuk kan. Kurang cager mulai dalam. Lamun ditinggali di dia aya Giri Arca moal gitu ya Arca anu mali warna jadi hirup Jadi dalang teh jadi jiga ucing asup sirah asup jeung awak-awakna. Urang cobaan we atunya kalersan painten dina wangi ieu pamudah-mudahan dina sajroning pagelaran anu bade dilajeng bari ngantosan Bapak Dalang anu asli itu rahing Bapak Dalang anu asli saurna kumangruppikeun syukuran ka Maha Agung wirahing urang sadayana parantos dipaparinan kanikmatan dunia mudah-mudahan ieu kanikmatan ku urang sing tiasa mapa
Cing. Naon wah? Nu kasep anak amha. Bapak ngaraos leueus. Bapak ngaraos bunga. Ngahaja. Hidup duaan digeroan ku bapak dina peuting ieu. Teu aya lian. Babetkeun. Bapak bungahna bungangang bungah bapak leuwih ti gunung gede jang. Tang. Yang gunung arca ya. Bapak kumaha gitu. Ilai. Penting ieu teh urang arek ngabagiakeun da kuduna mah sujud syukur penting ieu teh. Ngan kulantaran heueuh. Da urang mah sujud syukurna ku ngarasakeun bungah teh ku kieu ku hiburannya para kanca. Sumohon. Syukur teh mangrupa-rupa jan. Bapak diantawisna naon. Sujud syukur teh diantawisna tadi. Ku salat utamina jan. Atuh salajengna atuh bilih bade mapasihan mari maparinan sodako amal jariah itu syukur sami. Eta radio pareuman ganeng gitu. Radio pareuman lain radio anu mah atuh caca mari. Jabak goreng patut, jabak turun cirung. Iya. Ari nyanyi teh kudu bener, kudu jelas. Eta teh jika teh kana jorang cawang ceuk basa Sunda. Ceuk saha eta nyanyi teu balik. Cek uing, cek sararea oge. Wah, coba batur euy. Coba balikan deui sok. Lagu bieu. Heeh. Tina bulu mi tina nya. Bulu binatang patenara. Jika tu saya dibeladung dia pikir heula. Artis masih jeceng. Angga ngisi ngarep sama panggung teh sangka cubluk. Mangeus ngisi ieu. Oh, panggil. Baik lah, diam. Tunggu ada. Udah kita tampilkan bakat. Oh, sok atuh beungsian kulit. Nah, baiklah hadirin, malam ini kita berjumpa kembali dengan sebuah lagu dan inilah artis kita yang sudah terkenal. Ayo atuh Maju. Koprok. Apa? Iya itu kayak yang di sana. Bu, kenapa bu? Untuk Acan disebut apa rencana aku lagi? apa ngalamun lagi acan? Apa mau nama yang panjang apa yang pendek? Aduh,